Poksa urang lalaki katelah Inon cumarita rada lumengis bari ngahurun balung ku tulang. Awak dibuligir ukur make celana sontog tina lawon kamhar hideng. Kumaha wae euy urang makaya teh duh boga sawa ukur satala pokeong teu kajadian. Teu weleh digangsing we ku hama. Da baheula mah keur jaman aya keneh nu jadi kolot urang sarerea. Pepelakan teh salubur we teraya gangguan. Rajin aya hama ukur hama kungkang leming hileud. Geus pugu ari manupit jeung bondol mah da teu ngaruksak-ruksak teuing atuh sok rajin we kalah sawareh-wareheun. Nah ari ku zaman ayeuna masyaallah kuloba lebating hama. Samodel hama kutu loncat hama hileud geus pugu hama kungkang jeung manuk-manuk nepi ka kiwari ge aya bae. Eta deka eta teh ku hileud euy. Neuleuna ge sok asa kukurayeun meni uteuy. Dina sadahan aya kana puluhna siki mendingan gebleg we. Disemprot mah disemprot ku obat itu obat ieu. Oh ieu mah dari isuk berang we malah asa beuki ngalobaan. Nu batak geus pusing mikiran perkara hama, na kudu dikumaha cenah dibom we kitu jelegur sina malodar kabeh. Nyaan asa pusing dewek mah. Cek Inon siga nu aradu meh makaya teu kajadian. Nah, ilaing mai ngomong teh kawas nu gadung Inon. Kawas nu gableg we bomna atuh hama di boma. Nya modar jeung ilaing-aling na meureun. Ieu atuh da pusing deuk malah ku bebengok hama. Mani teu ngaraskeun pisan ngamana binih meunang nganyuk gemuk ti kaude teh. Mana pajeg can dibayar ka balai desa. Bari rajin bisa nyawa setahun sekali ngadon turun hujan sabab di urang mah. Ngadaguan turun hujan sawah guludug teh di urang mah susah ku cai. Temal Inon bari ngarongkong dompet bako kalawan ngalaan saroko. Ok tatang Enon katelah udi lemaira. Deuh saleuheung euy Inon. Kuama kungkang atau kuama urang mah sareng euy-euyeun mah rajin kaala euy. Narajan digangsing ku cucungik si monyong aduh ai heueuh. Cucungik beuri teh ku tadi punggal jaramina atuh. Nu jarocong we euy mayak pakahanap aduh aing mah mangkaning pare murah keneh atuh dipunggal. Aduh taku eta nu sabadul teh. Tah euy. Nu kacida mah si monyong teh geus hampurana pisan ku si wolak monyong mah. Kitu leuwih hese ngabasmina euy basa kamari mah kuring. Dikirim kudu jadi alo enrin jeung racun beurit. Nya harita kuring ngeraput sampe satangka ti pipir tuluy dipesek. Menang mesek dicacagan kawas keur para meri we. Dibanjur ku enrin jeung racun beurit. Sorena pada asar si sampe nu meunang endrin jeung racun beurit teh dirantaikeun we. Sakuring kotakan ceuk pikir kuring da moal teu pabayatak temenan sida bangkena. Nya atuh isukna ku dewek di teang ka sawah. Waduh teh. Kumaha Inon loba nu ngalodarna? Udil bangun kaget netep kana beungeut Inon keur ngaheurungkeun bensin rek ngarokok. Lain loba nu malodar tapi euy sasigi-sigi acan bogo. Sampe mayak pare ledis. Teu nya sasarang euy-euy acan. Pamajikan dewek mah balik ti sawah kuat ka jebleh atuh. Nya ngarasa kaget dewek mah ku walak beurit teh. Mun hese pisan ditumpesna. Caturkeun basa minggu tukang diayakeun gerakan umpes beurit. Sakumaha hasil kumpulan ti desa harita rungkun-rungkun diasrah ku ratusan urang. Tiap aya liwang atawa gonggo disemprot ku obat sawareh nu diempos ku haseup obat. Nu mawa anjing aya puluhna menisikeun rek perang ngancurkeun musuh. Sakitu diasrah ku ratusna urang ukur meunang opat siki kitu geus gede-gede indung leungeun. Padahal eta beurita waktu diintip ku kuring meni ngasrek atuh. Sorana ge meni aleuh sugur meni saheng we. Lah ieu beunang ngan opat siki pek we paikiran ku laing sararea. Sanu teu ngarasa aneh geura. Samal itu Mang Sudinta jeung minantuna. Opatan kira-kira pukul 11-nya. Tuh maksud teh 11 peuting. Hari ini ti imahna marwa baterai hiji sewa. Minantuna aya nu mau bedog ngagaprek dina cangkengna. Aya nu mau paneungeut tina dahan putih selong. Caturkeun rek ngalabeuri ti peuting cenah. Ceuk palikirna pasti peuting mah kaluar tina sayang. Caturkeun Mang Sudinta jeung minantuna geus tarepi ka sawah. Gog obatanna cari ngogo hanapeun tangga cau. Heuleut sawatara menit kadenge cenah ku Mang Sudinta sora nu ngaguru. Disangka mah cai solokan ngocor ti girang. Ku kituna Mang Sudinta panasaran ningali heula kana solokan ceuk pikirna bisinya cai ngocor. Barang berai di baterean atuh eta mah euy heueuh.
cekang Sudinta mah Nudi sangka cair solokan tebukti nama babalak Simonyong meningasrek sirita ngadingding semu hidung Atuh Mang Sudinta jeung minantuna teh meuleubeut ngasrek kitu mending guru boro-boro bisa ngadek atawa ngagebog lupu ngadon ngayak-yak we kabeh getang-getang kacau atuh teu sirikna ngaritutan maneh bakati ku gila jeung sieun akhirna mangadon ting bertak lalumpatan balalik deka imah sewang-sewangan isukna diteang ku Mang Sudinta ka sawah kapan parena hempa kabeh teu nyisa sasiki-siki acan euy mangkaning kotak anu Mang Sudinta mah galedhe isukna tuluy kagegeringan apan minantuna taksiran mah baluas meureun beurit aya rebuna nu mata kage ku beurit ayeuna mah euy kuat kasrek-asrekan baheula ge memang sok rajeun aya beurit tapi teu kitu-kitu teuing samodel ayeuna kawas beurit siluman we teh mah euy padahal ku zaman ayeuna obat pikeun ngabasmi hama teu kurang atuh tapi anger we loba deui nu mata kudu kumaha ngabasmi nanya euy aban dipikiran pikeun numpesna batan kapikir malah hulu jadi butak atuh cek Mang Inon ngobrolna kamalina cing sugan Mang Udil bisa ngakalan kudu kumaha numpesna si monyong pokna bari ngareret tuluy neuteup ka Mang Udil ngaso heula para mitra anu mulia sakumaha nu kauninga Mang Inon harita ngareret tuluy neuteup kana beungeut Mang Udil nah nyaho teuing ku dewek jelema biko atuh Inon nyari cek dewek mah lamun ku obat itu ku obat ieu teu beunang wae eueuh deui jalan limanting ku urang sobar we bari urang nanyarenkeun ka Maha Kawasa ka pangeran memang Mang Udil nyarita teh cing lain sugan Pardi bisa merebong bolongan kudu kunaon atuh euy panolakna hama teh euy aduh babakuna mah euy ngabasmi si monyong alias beurit atawa hama nu sejena sabab ilaing mejana ngabogaan pakaya pangheubeulna sanajan pakaya warisan di kolot ilaing oge teu kitu sugan atuh ilaing mah heula ku kolot diboga palakia sangka nyawa eta tatanena kajadian Inon akhirna mah tumanya kata tangana katelapar ai nurutkeun sakanyaho kuring mah euy ditalila nyunyuhun sirah nu ieu aya deui we nu weureu gadung dan hari lain geus sabaraha kali sangaganti hulu makanya aturan nyunyuhun sirah nu ieu sagala kabeh
Mitra sadaya. Harita Inon dicarican kitu ku Mang Udia tuluy nyarica di. Wah, sok ngera-ngera Mang Udia ngajarkeun heueuh we. Keur nya teh. Lah, moe tungtung na ngabako urusan si Monyong mang lah. Tak nama-nama koleng we kana uteuk yo. Ieu can boga jukut kuring mah ye barudak keur areueuh ye. Inon ngorejat nang tu. Ujung ka ditu geura balik angguran lain dewek mung lila ngahaminan ngan dewek mah ngaraskeun we ka ilaing sakitu boga pamajikan cerewet teh. Teu kaop lalaki liar hayo ke bisi majarkeun ku dewek di bawah teu bener. Dan nya tu pamajikan kuring mah tepi kasebeleun lah. Cicing ku cicingna di imah teu boleh ngeceblok. Liar ngocoblak. Lamun teuras ka anak mah diserenkeun ku kuring mah nyaan. Pusing atuh da mana mikiran makaya teu kajadian, mana mikiran hutang jeung pajeg can dibayar. Temal Inon jerut turun tuluy ngaleos balik kitu deui Mang Pardi jeung nu sejena kabawakeun baralik sewang-sewangan. Harita Inon sadatangna ka imah teh kasampak. Pamajikan katelah sarti keur kakedengan bari nyusuan budak di kamarna. Lol Inon ngelol tina lawang bari ngagegero. Di Sarti es maneh teh arek naon ngagegero bae bari nage. Juga bari nage na make balik sagala geus atuh ngadalang di imah batur sugan sidik we balik jadi sona ye bibir teh. Sarti ambek bari nguniang hudang. Anakna tuluy sare mending ngagebrak sabab geus wareg nyusu. Anger si eta mah geus datang kitu teh meni eueuh kabosen pisan. Salaki cicing di imah disangka jelema ku uleun. Ari liar ku liarna ngeceblak we ari maneh hayang kumaha atuh jadi salaki teh Sarti? Nah make nanyakeun hayang kumaha sagala pikiran atuh kesorangan. Nu matak nanyakeun gitu ka harti ku dewek teh. Ya Kang Inon, pira ku teu ngarti kana kawajiban lalaki nu geus boga anak pamajikan. Rek dipararak sinalang layeseun. Da meureun karasa ku sorangan gari beuteung kosong mah. Tibatan ngadon ngobrol mah anu teu matak ngadatangkeun pihasileun. Matak naon atuh urus pakaya, kabon koredeun. Mana tutuh cucungik doma. Sarti ngambek bari ngajengkat keluar ti kamar gek biuk sisi lawang nu ka dapur. Terus ngajang. Itu beda ti bujur asik. Ye, ari maneh Sarti? Teu boga polo. Boga panon teu maneh teh. Panyaho makaya geus dua usum ayeuna teu kaala pisan. Teu kuhama bareng ku hileud, teu ku hileud ku cucungik beurit. Teman-teman digarak kalah kabobok tak rek marabkeun ka hama rek marabkeun ku cucungik beurit. Ieu mah usik bari urus pakaya tingali atuh ku pakaya batur gedol sludas ku cucungik beurit. Cerewet bawe mun dibiarkeun sorangan maneh. Lalaki aya ku ayana di imah digamreng teu digamreng di budian. Diar ku liarna ngaceblak we. Temal Inon reketek baeung. Kuring rek liar lah. Tawar kita cicing aya di imah lain. Kuring mah rek liar mah bral teh teuing masing ka mana-mana ge asal liar nu baris ngadatangkeun hasil. Lain liar kalakangan ngobrol ngadalang teu pupuk cacing teu. Ikut ngadu bako ngadu huntu di imah batur disebutkeun teu boga pikiran teh jelema sager. Teu boga anak pamajikan atuh. Da ge bisa dicabok cek wae kita. Rubiana keur cenah geus ngeceblok teh. Nah ikut babada ugra rampok kudu ngagapong kitu mah. Tong kitu cek Sarti. Matok itu abu sia. Inon bari tipu koloto. Maena. Cakut pugu aturan nanas dari capali teh. Kami mah tepung di maneh teh. Di jarian lain di jalan Pasampangan. Pugu tempatna pugu indung bapana. Dikira aing rek kolong seran disarenkeun ku sia kana jadi kolot. Moal si aing mah. Moal jadi kolong seran. Tong borone isi baget udah ayeuna pisan teh teuing si asa serenkeun ku maneh kana jadi indung ka bapak. Daing boga keneh kolot da pugu turunanganna. Senajan kolot kami ku kagak bergodet sia. Udah ada kan ayeuna sia. Harinya mah sia geus soreang. Baraban anak pamajikan. Buru-buru ayo ini. Sia teh wani ka aing ha. Mun morejat nang. Memang kitu wani sagala rupa kana urusan bebeneran mah. Namun kitu di dieu nu salah kakara moal wani na malang. Dicabok sia ku aing. Sok-sok rek nyabok mah geus siksa sayuani mah. Nyi Sarti nyirilik para mitra sadaya. Mung hanya ka waktos nase.